Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng teteh di UYS channel 2 ngabanyor tonton yuk. Rame-rame urang nonton UYS di channel 2. Nyampe ayeuna abdi bade nonton reog Mang Adai saurna teh mangkaulkeun pahara di dieu. Sakadikeun abdi bade mantosan. Kade ulah hilap, like, comment, subscribe. Teu kedah mayar eta mah. Bebas. Urang nonton itu yuk. Yuk. Abah sesepuh. Dia. Badai. Badai. Saya karya dia. Mohon. Saya pada ngiringan aja. Oke, Kang Jang. Hatur nuhun. Kita belum makal kedunungan. Nuhun Bapak Ara. Insya Allah lah. Nuhun. Tapi teh hoyong kaul. Kemari akhirnya teh Cep Kunji alias Kiki. Alias Kiki. Ini elahnya. Antos perwari sadaya. Urang nonton reog. Dadah. Rabbi di aur artosna aur di aur kurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hayur urang, hayur lode. Mas? Nyawa deui? Najawab eta penonton teh. Satina teu kabeh. Teu kabeh. Alah, teu kabeh. Hapunten pisan palawargi walau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geuning mohon ayeuna mah aya tadi ka kuping. Bapak MC dikeun kagum mujeng biasa da atos di kieu. Pieu barang kieu nyalurutan kieu. Atuh panginten kieu ka palawargi sadayana alhamdulillah dina danget kieu simkuring sapara kanca ti Mekar Kawangi kapancenan tugas. Tadi hapunten abdi nu mawi kostum tadi teh cenah naon eta mah kitu gecereng nyawer teh beureum. Tasala sama kumargi ngarangkep teh Bapak MC jantan abdi teh langsung we anu ieu gitu piring ke roda cenah geus dipanggil acan keneh masih aman. Biasanya ari istri masuk hese. Panginten ieu abdi simkuring sapal kanca sejak ngiring binga ngareulah-reulah ngiring hiburan kanggo Aa Enji sareng Teteh Helen utamina ka Bapak Hara, Ibu Sari oge Bapak Haji Cucu sareng Ibu Haja Deda ngiring binga dina acara ngunduh mantu ieu mudah-mudahan segala rupina cing dina kalancaran sing aya dina kabarokatan panginten kitu nya. Hapunten pisan boh pilih wae ka dina ieu teh nya aduh rada kumaha cenah ieu teh ieu mah aduh hapunten mudah-mudahan we ku generasi penerus aya nya kumargi ieu masih saur maaf diajar memang diajar disebutkan diajar gitu panginten hapunten anu katega atuh salajengna panginten ngaturkeun nuhun lagi ka sadayana anu tos kantos tempel di tempat-tempatan dina ngaluhuhan pangulang ti Bapak Hara oge Ibu Sari. Urang teraskan atuh awalna hayu. Nah, mangga atuh hapunten oge ieu urang kawitana dina ngareog ieu mangga Upit. Mana Upit? Teu nya aya di garawan cicing. Naon tadi teh yang kemana ka Siliwangi teh naon cenah tadi teh? Ya, ayeuna butuh tadi mah baro-baro kabutuh. Butuh, ngan tadi teh sok anger lain can waktuna Upit mah. Oh, kudu anger. Dipotongkeun, biasa teh geunaheun teh dipotongkeun. Ulah aya dipotongkeun atuh. Ning tadi taya kidung Siliwangi kumaha atuh lamun dikawihan deui maunya. Sok cenah mong tuh.
ngawe. nya Ayo nak. anu Siliwangi teh naon geuning Pangsit. ai pangsit atuh Wangsit, nom. Ulah sok dirakeun, isinkeun. Wangsit amanah teteh kade. sing isin ku Pak Nah, JM tuh. sing jadi direktur Tuh. UMS Sareng anak tuh ya saya dulu. Tuh. nyuting Nyutik, lain nyutik. syuting Sok atuh wangsit. Sanes wangsit. Wangsit Siliwangi. Aduh, ngatur ke nuhun ka Bapak Sarita. Aduh, Kakek Bapak Oman. ngatur ke nuhun. Anu mana cimpuring ngiring reus anu ngeusian dina acara reog. Nah, eta Iya, mudah-mudahan Bapak keamanan, Bapak Oman hatur nuhun tina sagala pangrojongna.